Fardu adus aya dua masing awas, hiji niatina hate masing awas, dua ngaratakeun cai kana badan anu dohir sareng buuk walatraan. Fardu adus aya dua masing awas, hiji niat dina hate masing awas, dua ngaratakeun cai kana badan anu dohir sareng buuk walatraan. Ari syarat wudu sareng syarat mandi eta aya 10 teu kirang deui, hiji Islam, dua tamyiz, tilu suci, tinani pasareng head mungguh di istri, opat ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah, lima ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah, genep nyaho kana kaparduanana, 7 ulah nekadkeun sunnah ngumbahna, kadalapan caina anu nyucikeun, sareng anu dua deui ditangtukeun, di jalma nu langgeng hadas eta tangtu hiji tuluy, dua manjing waktu, di jalma nu langgeng hadas eta tangtu hiji tuluy, dua manjing waktu.